Malam ini rek aya gempa lokal berpusat di Imah Mang Atin dengan kedalaman 17 cm. Titik gempa berada di kamar pengantin. Mantak bisik ke di Imah Mang Atin nya aya rukat reket ruyak reyek ulah ibur tu kudu gandeng Mang Atin. Daripada Mang Atin gandeng mending nurutan we jeung Ci Atin. Dina puting anu kahiji panganten teh suraseri bari silih cabak ke pipi jam hiji murak surabi jam hiji murak surabi nurutan itu beda itu kurang nurutan ya batur manurutan tak beda situ mau buka gayem aja lo di mana istri aya caket caroge aya caket istri eta matak nenangkeun hate oh berarti eta rumah tangga teh barokah. Ayo fa idza ra'a rajulun imra'atahu wa ra'athu fa nadharallahu lahuma binadri rahmatin. Jika seorang suami menatap istrinya dengan penuh kasih sayang, kemudian dibalas oleh istrinya, ditatap kembali suaminya dengan penuh kasih sayang bahkan lebih, maka Allah akan menatap keduanya dengan penuh rahmat. Ibu oge lamun hayang rumah tangga kaentrepan rahmat Allah sok silih pelong jeung salaki. Lamun salaki ka dapur pelong ku ceuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala aydan arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulatuhu salihina wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, para ustad, para kiai, oge pangersa, ais pangampi, pepayung lembur, aparatur pemerintahan, baik tingkat desa maupun tingkat RW, mudah-mudahan aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus sahibul bait, sahibul hajat, mudah-mudahan ieu hajat kalebet kana hajat anu barokah, amin. Nya eta pangersa keluarga besar Bapak naon weh? Bapak eta oge ibu eta
Mudah-mudahan Bapak Eta jeung Ibu Eta sing sehat panjang umur, amin. Terutama kedua mempelai yang malam hari ini sangat berbahagia ya Bu. Beda nasib panganten jeung lain panganten, beda. Deuleu ku Ibu, panganten mah calik dina kursi nu meunang ngahias, ibu mah dina jukut. Betul. Panganten mah dihias, ibu mah geuneuk. Betul. Panganten mah paduduaan tingali itu, ibu mah rombongan. Bo tingali panganten. Ini rasanya Pak Ustadz, malam ini acara kita ini tidak sesuai dengan keinginan pengantin, karena saya yakin mereka berdua sudah punya agenda pribadi masing-masing. Ini karena keinginan orang tua ingin membekali anaknya, maka diadakanlah acara seperti ini, betul? Tetapi keinginan pengantin beda lagi. Ibu tahu? Tahu Ibu? Ini buat tetangga Bapak Eta. Bapak saya sih ngarana. Bapak Eta. Bapak Eta. Bapak Eta. Bapak Atim. Ini ngomong-ngomong Bapak Atim anu mana? Oh ayah. Aing kalian guna naon Bu, lamun nu hajat teka deuleu aing sok hese balik. Mereka sasalaman engke. Matak Pak Atim ulah ka sare. Disirek sare esok cewek sare atau subuh. Ini buat tetangga Pak Atim, mohon waspada ya, karena sebelum saya berangkat di perjalanan tadi, sebelum nyampe ke sini di perjalanan tadi saya menerima notifikasi pemberitahuan dari BMKG. Jadi ayah pemberitahuan di BMKG, konon katanya malam ini rek ayah gempa lokal berpusat di Imah Mang Atim dengan kedalaman 17 cm. Titik gempa berada di kamar pengantin. Mantak bisik engke di Imah Mang Atim nya ayah rukat reket ruyak reyek ulah ibur tu kudu gandeng Mang Atim. Daripada Mang Atim gandeng mending nurutan we jeung Cik Atim. Betul. Lantaran ieu panganten peuting ieu geus boga agenda. Ibu nyaho agenda teu? Dina peuting nu kahiji panganten teh sura-suri bari silih cabak ke pipi jam hiji murak surabi jam hiji murak surabi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin. Kurang nurutan itu beda itu kurang nurutan ya batur manurutan tak beda situ mau buka gayem aja lo banyak banget nurutnya dina peuting nu kadua panganten teu di calana bari tuluy silih rampak hanjakal aya mitoha hanjakal mitoha salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin dina peuting nu katilu panganten teus teu di baju bari nyabakeun munu nyaho munu mana horeng kue bolu mana horeng kue bolu. Biasa kan aya hajat mah loba kakaren mata engke Mang Atim di dieu hajat loba kakaren isuk geura
geus eta moal salah kakarep isu teh bakal diantar-antarkeun kana sok babantu diantarana centin aya entin eha esi edoh aya mana cek edoh oh lain Mang Atim di mana-mana ngaran edoh lintuhnya. Bu doakeun ieu panganten sing sarehat panjang umur. Ibu Ramana baik Ibu Rama panganten pamegat, Ibu Rama panganten istri mudah-mudahan sing sehat panjang umur. Amin. Utamana ieu Mang Atim mudah-mudahan pengorbanan anjeunna nyalamatkeun putri putrana sing digentosan ku Allah ku kabunga. Lantaran ieu hajat Mang Atim rosa ieu mah. Pohara ieu mah. Dulu ku ibu tingali panggungna pelaminanana sonsin semna make naon? Make naon? Atau hitung ku ibu ieu ti miti pelaminan sonsin sem panggung terus lebih ka kursi hitung ku ibu ieu pengorbanan nu jadi kolot mata mudah-mudahan digentosan ku Allah mangrupi rumah tangga putra putrina sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ibu nyaho sakinah nyaho sakinah ari sakinah cek urang mah nyaeta ketenangan yang menenteramkan hati, kebahagiaan yang menenteramkan hati, kebahagiaan yang menenangkan hati. Jadi ku aya na salaki, ku aya na pamajikan hati teh tenang. Bo, ibu, naros ka ibu. Unggal aya salaki tenang atau ruwet? Tolok dibungkus ya. Unggal aya salaki tenang atau ruwet? Ruwet cenah. Urang balikeun ka bapak-bapak, Pak. Tuh mata aing batar hayang nanya ka lalaki. Ongkoh aya jelemana tapi tengah jawab. Unggal aya pamajikan eta teh karasana tenang atau ruwet? Ruwet sarua berartinya. Berarti anu korslet eta teh. Kunaon salaki ruwet aya pamajikan aya salaki ruwet itu berarti aya anu lepat. Aya naon cenah, Bo? Naon nu lepatna? Akhlakna teu mantak nenangkeun hate. Padahal ya bengein. If I talk to you today, dengar deh. If I say to you tonight, so you must menjedong. Oke. Bo, dangukeun. Di mana istri aya caket caroge aya caket istri eta matak nenangkeun hate. Oh berarti eta rumah tangga teh barokah. Hayong barokah. Ya istri mantak jadi rahmat pamajikan oge matak jadi rahmat keur salaki matak jadi rahmat keur pamajikan oge matak jadi rahmat keur salaki. Mana fa idza ra'a rajulun imra'atahu ai panganten lalaki teh sangarana Hanif dengein. Fa idza ra'a rajulun imra'atahu wa ra'athu fa nadharallahu lahuma binadri rahmatin. Jika seorang suami menatap istrinya dengan penuh kasih sayang, kemudian dibalas oleh istrinya, ditatap kembali suaminya dengan penuh kasih sayang bahkan lebih, maka Allah akan menatap keduanya dengan penuh rahmat. Pertanyaannya, sampean iki kepengen rahmati Allah napa boten? Kepengen? Kalau Hanif ingin rahmat Allah, maka saya tidak akan melanjutkan
ceramah ini sebelum Hanif memandang istrinya. Cie, saya ulangi. Neng, istrinya siapa namanya? Yeni. Neng Yeni. Yen. Oh. Yen. Hoyong rahmat Allah. Hanif. Iya pengantin bisa ngomong enggak? Hanif hoyong. Lamun Hanif hoyong rahmat Allah, Yeyen oge hoyong rahmat Allah, mangga pateuteut-teuteut. 1 2 3. Sok moal wakari tuluykeun lamun can siji pelong. Atas. Bu, ibu oge lamun hayang rumah tangga kaentrepan rahmat Allah, sok silih pelong jeung salaki. Lamun salaki ka dapur pelong ku ceuk. Bila perlu bari molotot ece melongna. Bu, gampang tak urang ngundang rahmat Allah, salakina neuteup pamajikan oge neuteup ka salaki, tapi neuteupna lain neuteup kawas asin pedak. Neuteupna ka nyaah, lain neuteup anu molotot. Ieu mah ece mah tu darek turun rahmat kumaha ka imah. Da ece mah neuteuk ka salaki bari popolotot. Kadua nya mata molotot, nya irungna buka, nya bahamna nyebrot. Oh, Pak. Tingali pamajikan. Lamun geus ngacaprak ka salaki, asapna bibirna kawas kieu ye. Awewe lamun geur ambek ngacaprak kanu jadi salaki, nya mata molotot, nya irungna buka, nya bibirna kiriting. Asana bibir pamajikan ketika ngacaprak kanu jadi salaki kawas kieu bibirna teh ya. Ngaku esi. Aya edoh aya. Ngaku cek edoh. Sirini kan ya Sirini sarua. Aya Sirini. Atin si Atin. Aya. Si Nur. Bu. Lamun hoyong rahmat Allah, neuteupna anu pinuh kanyaan, lain neuteup anu pinuh ku ambek hiji. Wa idza akhadha yadaha, dan ketika suami memegang tangan istrinya kemudian dibalas ku istrinya dengan penuh kasih sayang, fa kharajat dunubuhuma min baini asabi'ihima, maka keluarlah dosa di antara keduanya melalui sela-sela jarinya. Mantak Pak Atim bisi Pak Atim loba dosa kanu jadi pamajikan, cokot leungeun pamajikan, bila perlu dikuak-kuak leungeunna. Supaya naon? Supaya dosa kaluar. Bo, osok nyepeng panangan caroge osok. Iya mah dicakal ku salaki. Gawe. Bo. Saur Kanjeng Nabi, di mana-mana caroge nyepeng panangan istri bari pinuh ku kadeudeuh, tuluy ku pamajikan teh dibales deui kalayan pinuh ku kadeudeuh, kaluar eta dosa salaki jeung pamajikan dina sela-sela jarina. Ibu rumasa boga dosa, salaki oge rumasa boga dosa, ambil tangan keduanya, cium ku ibu. Osok tara ajaran isuk cemimin ajaran
sok ajaran cokot leungeun salaki Pak kadieu naon kitu urang ngalubarkeun dosa urang ngagugurkeun dosa cokot leungeun salaki salaki indit gawe kakara euceuk horeng salaki teh memeh sasalaman kagaro bujur ibu bu hoyong rahmat Allah ente lamun hoyong rahmat Allah yuk amalkeun eta pitutur ti Kanjeng Nabi ku neuteub caroge oge maka ngondang rahmat neuteub caroge ngondang rahmat neuteub istri oge ngondang rahmat memandangmu walau selalu tak akan pernah pudar cinta di hatiku ajaran ku eceuk ke isu kasalaki Pak kadieu naon memandangmu jawab ku salakina najis lanjut Bu nu kadua rumah tangga bakal bagja lamun aya mawaddah naon ari mawaddah teh kebahagiaan dalam rumah tangga yang didasari oleh kecukupan materi sakai deui pangatin ari mawaddah teh kebahagiaan dalam rumah tangga yang didasari oleh kecukupan materi naon cenah Bu materi kecukupan materi naon sababna dihenteu-henteukeun ge ngaran rumah tangga teh butuh biaya betul nyieun imah butuh biaya meuli baju butuh biaya dan biaya itu adalah tanggung jawab suami sakit deh biaya itu tanggung jawab bahkan nyieun imah tanggung jawab sok sing tarik meh kadenge kula laki nyieun imah tanggung jawab meuli baju tanggung jawab meuli beas tanggung jawab ngejokna tanggung jawab suami nyosohna tanggung jawab ngepelna tanggung jawab suami atuh naon tugas pamajikan hiji taat naon cenah Bu taat lalaki naon nu tadi ngayakeun imah ngayakeun baju ngayakeun dahareun ngayakeun biaya lalaki eta tugasna naon atuh awe hiji naon taat ciri awe taat datang waktu nyangu teu kudu dititah Bu ibu kartos itu mantap rumah tangga adalah media untuk kita mendekatkan diri kepada Allah rumah tangga teh adalah sarana untuk kita lebih dekat dengan Allah sebab rumah tangga teh adalah sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah yuk urang bacakeun ayatna A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja Al-ayah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah ciptakan pasangan hidupmu dari jenismu sendiri Kang
pamajikan teh tanda-tanda kebesaran Allah. Bu, salaki teh tanda-tanda kebesaran Allah. Jika akang dolim ka pamajikan, ece dolim ka salaki, nu ambek teh lain salaki lain pamajikan, Allah nu ambekna. Mantak Hanif Yayen deuleu kalah malolor duanana deuleu. Ih, haram jadah, urang mah di dieu tirisnya. Urang mah di dieu tiris kudu ngaji 2 jam. Mainna mah dijelok empludan. Bijakeun Bang Aden ulah ka molor gitu. Doakeun ku aing sing rempag hacur. Bo, jadi pasangan hirup urang teh eta teh tanda-tanda kebesaran Allah nu mantap ngadatangkeun katenangan. Hoyong tenang. Pak Atim hoyong. Ibu Atim hoyong. Hoyong tenang. Lamun hoyong tenang pilari pasangan anu solehah. Yakin pasangan anu soleh jeung solehah bakal ngadatangkeun katenangan hate, katenangan hirup. Insya Allah. Bukankah kita semua mencari ketenangan, betul? Sok ibu cicing di mana, indit ka mana oge pasti hayang tenang. Nu indit ka sawah hayang tenang, nu indit ka pasar hoyong senang. Kabeh oge neangan kasenangan jeung katenangan. Maka sesungguhnya jadilah orang yang menenangkan pasangan hidup. Saha salaki kudu bisa jadi katenangan hirup keur pamajikan, ulah jadi karuwet, ulah jadi kapusing batur, tapi kudu jadi katenangan batur, kudu jadi katenangan batur hirup. Lamun bapak hirup rumah tangga kalakah jadi kapusing pamajikan, kalakah jadi karuwet pamajikan, berarti akhlak bapak aya anu awon. Lamun ibu musingkeun kanu jadi salaki, lamun ibu ngaruwedkeun kanu jadi salaki, oh berarti akhlak ibu teh picarekeun, pidangdaneun, kudu didangdanan. Maksudna, Bo? Matak jadilah pasangan yang menenteramkan hati. Kama qala Syahrukan wa Kajol. Diri bakal tentrem ayem
Atimna teu daek nyawe. Bu, wios Mang Atim nyawer? Ayo Mang Atim bager? Tapi nyawa can ngasaan aing. Mungkin lamun buktikan Mang Atim nyawer berarti lamun teu nyawer teu bogaeun, teu boga dedengean. Manya aja teu gabeleg duit. Bu Atim, Bu Atim, moal kapayun Bu Atim. Kapangarasa Ibu Atim aja Bapak Atim. Sumangga dua naona dihaturanan kapayun. Syukur alhamdulillah dua layung geningan ieu aing dibere goceng. Alhamdulillah. Atur nuhun ka pangarsa Ibu Atim, tapi ikhlas Bu Atim. Atuh hari ikhlas mah tambahan deui. Haru aing serasa jadi biduan aing disawere kieu teh Mang Atim. Dela aing nu disawer tukang sonsi sebelum molotot dela. Cicing milik mah kumaha beungeut. Tuh. Kopina aya? Ya, rokona? Aya rokok aya, kopi. Oh, rokok mah aya, kopi eueuh. Atuh leuh, aya rokok eueuh kopi aing mah eueuh rokok, eueuh kopi. Bu, doakeun Pak Atim jeung Bu Atim sing panjang umur. Los teuing batur mah paraeh los. Ini tinggal main HP duaan. Lanjut. Termasuk tukang son sinsem. Doakeun sing husnul khotimah. Sabodo paeh namar kira halos. Nu penting husnul khotimah. Lantaran ia acara Mang Atim moal sukses moal meriah lamun teu dibantuan ku tukang son sinsem. Matak ulah nyapirakeun ka tukang son ka hade. Betul? Ulah nyapirakeun ka tukang son. Karunya ceuk si eta mah batur can araya geus nyengclek ti subuh mula. Heueuh engke acara bubar batur mah baralik si eta ngagulungan kabel sorangan. Betul? Matak doakeun ieu mudah-mudahan sing gede milik rezekina. Amin. Termasuk nu hadir mudah-mudahan barokah rizkina. Aya nasib nisab jarah katana suci amin. Amin. Lanjut. Jadi hoyong tenang hoyong. Dangukeun lagu nu tadi kade eta teh lain salagu-laguna eusianeun. Eusianeun. Lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban bantuan. La 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 la. Arek moal. Sok bareng. Lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban. Geus mending cari cingceuk lah panas. Lamun diri hoyong tenang maka cumponan kewajiban. Mana kewajiban orang? Kewajiban orang teh sebagai hamba kudu ibadah. Yo Pak Atim. Pak Atim? Oh bisa molor aing malena. Lamun Pak Atim teu bisa ibadah nu meles nyaeta ibadah mahdoh nya. Atuh mere-mere kopi. Pasnya. Aduh, nohon. Siap. Nohon. Ceng.
hayang kopi teh oh bung duit apa ya nah. Itu tukang sonsin sama hayangan Kang udah batur leleg ciduh seberapa orang kita tukang son tiluan oh, sok kopi tong dikocek tong digelasan tong dicarian di baheum we lamun mangsa tim teu bisa ngalus-ngalus ibadah ka Allah hiji we mangsa tim dina neangan napakah keur ngahirupan anak pamajikan usahakeun teangan nu halal cukup eta sakai deui mangsa tim teu kaburu tahajud teu kaburu duha maka kuneangan rizki nu halal oge cukup keur lalaki gagah eta lalaki sakitu mah sakai deui ku bisa neangan nafkah nu halal oge gagah eta lalaki kade Hanif duh aing misi molor eta budak molor henteu jelema nanya kade tong maraban anak pamajikan ku barang anu barang anu haram sebab mual datang katenang mual matak datang nu ngaran katenangan lamun hoyong tenang kudu bersih bersih bimakna halal naon cenah Bu halal supaya naon supaya entrep ka imah urang datang ka imah urang katenang naon cenah Pak lamun bapak hoyong terang sakinah nu kumaha bentukna sakinah Pak Pak nu kumaha bentukna sakinah lamun bapak hoyong ningali bentukna sakinah kumaha pamajikan bahagianya ketika istri tersenyum anak pun riang gembira maka hati bapak bakal tenang ketika pamajikan urang tersenyum anak urang riang gembira hati urang bakal tenang Pak naon sebabna sebab urang bisa jadi salaki nu diandalkeun ku pamajikan atawa urang jadi salaki anu mantak nenangkeun hati pamajikan sehingga pamajikan teh tersenyum saking ku tenangna maka eta disebut sakinah sabalikna kulantaran akhlak urangna loba cawadeun atawa akhlak urangna pi omongan pi cerewedeun pamajikan baeud baketut jamedud babaung we ka dijuna teh lamun pamajikan keur ambek moal salah anak oge bakal kabarera betul heeh sok ibu keur ambek ka salaki teu wani ambek ka salaki mah paling mang perangna ka saha ka anak laras teu tamatak ketenangan itu adalah karena kita menjadi pasangan yang menenangkan hati pasangan hirup nu terakhir aya deui rohmah naon cenah Bu rohmah sakinah mawadah rohmah naon ari rohmah teh ari rohmah di dinya teh adalah kanyaah kasih sayang yang timbul dari hati sanubari yang paling dalam naon cenah Bu kasih sayang yang timbul dari hati yang paling dalam naon maksudna ibu ka pasangan hirup bapak kanu jadi pamajikan bogoh mah geus eueuh ngan tinggal nyaahna sakai deui sok tanyakeun tah tanyakeun ka aki-aki tanyakeun ka nini-nini tanyakeun ka nu geus rumah tangga belas-belas tahun bogoh mah geus eueuh sok tanya geura aki bogoh ka nini bogoh pedah naon baheula mah heueuh we aing teh bogoh kiwari mah aing henteu naon sababna naon nu matak depi bogoh beungeut pan kisut teu hade di setrika lain bogoh tapi nya
nyaah sok geura ibu kasalaki da bogo mah henteu ngan nyaah ka bapak teh naon nu matak nyaah ka bapak teh bapak teh bela bapak teh ngestukeun kanu jadi keluarga betul kadang-kadang sanajan awak teu ngareunah salaki teh indit digawe nya Pak kadang-kadang awak teu ngareunah puguh batur keur boga rarasaan matak sare wae ge matak salaki molor wae ge di imah keur boga rarasaan batur aya nu diangluh teuing nyeri hulu teuing nyeri awak teuing hulu luhur teuing hulu handap pokona mah nyeri hulu beta mah kumaha pamajikan dasarna pamajikan teu ngarti usaha atuh Pak molor we barasa aing teu lila teh datang metoha nyi ka mana salaki maneh di jero mah keur naon teuing keur latihan paeh meureun asa lagi keur molor disebut latihan paeh oh Mang Atim ngeunah henteu disebut latihan paeh oh makana urang teh kudu boga perasaan karunya salaki ceuk heuy ceuk oh ceuk karunya ka salaki henteu kadang-kadang eta salaki digawe yo kadang-kadang salaki ibu digawe di jalan teh dicarekan batur leres teu Pak kadang-kadang salaki ibu teh diremehkeun ku batur leres teu Pak kadang-kadang salaki ibu teh pendak jeung musuhna leres teu Pak kadang-kadang salaki ibu teh dicarekan ku dunungannya Pak kadang-kadang salaki teh nahan lapar jeung haus lain teu hayangeun salaki nyimpang mampir ka warung Padang ka nasi Padang lain nah atuh teu boga duit aya ge duit dicecekel hayang kabawa balik ka imah betul lain teu hayangeun salaki meuli baju anyar lain teu kadugaeun salaki meuli jam tangan kawas batur lain teu kadugaeun salaki meuli motor kawas batur lain tapi eta duit ladang usaha ladang dagang ladang digawe teh sanajan saeutik hayang kabawa ka imahnya Pak naon tujuanana hanya ingin melihat seorang istri tersenyum ketika menerima uang dari suami hanya memang di antara istri ada yang pandai bersyukur dan hanya pandai mengeluh betul ayah diri ayah pamajikan pandai bersyukur ayah alhamdulillah ayah deui pamajikan di dieu mah boro-boro bersyukur ngeluh nu ayah Pak bedil bila perlu tuker tambah bo karunya salaki kok malah macam ibu Pak wayahna minggu hareup teh budak nu gede bayaran jaba ari kuliah mapan isiin teu bayaran apa wayahna da sia teh can bayar sa semester encan nu kadua SMA sarua eta ge bayaran pan lieur eta teh lalaki mah laras Fatim karunya ka salaki henteu didengekeun ge nasib lalaki lamun boga kapusing karieut komo boga setoran piano ceng setiap manusia yang punya angsuran liur unggal bulan kermayar cicilan anak tukang jajan indungna beuki dangdan salakina edan lelempangan jalan nginjem kami toha sarua teu boga tungtungna maling domba tatangga karunya kasalaki teh karunya kadang-kadang eta duit nu dibawa ka imah teuing ladang naon leres Pak teuing ladang isin ya Pak eta salaki mau ka imah isin-isin ge meh nginjem kadudungan betul kalau si Asep kamari isin iya mah contoh bukan salah si Asep ngarang ya kebenaran eta aran Asep lintuh deui ya
eta duit itu dibawa ka imah, kadang-kadang eta salaki ibu menang nginjem ti dunungan. Ih, bari jeung si Asep mah wani nginjem teu wani mayar eta teh. Cocok. Bo. Hei. Kade ulah nyapirakeun tanaga salah. Ulah nyapirakeun tanaga salaki. Ih, kade. Bo. Kade ulah nyapirakeun tanaga. Ulah nyapirakeun tanaga salaki. Lamun ibu karunya ka salaki pandai bersyukur, rek leutik rek gede alhamdulillah. Nu penting poin utama salaki bisa keneh balik ka imah. Kene salaki bisa keneh balik. Betul? Komo balik keayaan se. Coba teteh lamun salaki geus maot. Betul? Ari geus manitiakeun salaki maot. Dari kawan sahat. Coba pamaut mah bisa anu ngabila. Sanu nganapkahan abdi. Betul. Salaki maut marek saha teteh nu nganapkahan anu ngabela kacukupan nu ngabela kebutuhan. Betul. Laras. Mantak hargai suamimu dan syukuri pemberiannya. Jangan sampai suamimu mencari bunga yang lain. Betul? Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut sayangmu. Oh, bareng. Arek mah. Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut sayangmu. Aku takut rindumu. Pada edah lain. Ayo cedah di dia. Rek ngomong naon aja lamun salaki ibu teu betah boga pemajikan kawas kitu akhirna neangan nu cocok. Maka lamun salaki salah ulah hayu ngecebrok ngerebek. Ieu mah lain hamenta hampura ka salaki. Rungsing meureun salaki cicing we di imah ngacaprak we pamajikan akhirna salaki teh ini ka pos ronda balik subuh ka imah sugan minta hampura eta pamajikan kalah nanya ka balang bentor segala rupa ditanyakeun semalam tidur di mana, semalam duduk di mana, semalam makan di mana. Dah lah cak aing mah. Siapa sama siapa? Bo, karunya kasalaki, karunya anda, laman ibu karunya kasalaki, silih hargai, betul, Pak, molor sekali laki, Pak, karunya apa majikan, piraku tuh karunya mah, lu ngalahirkeun saha? Pamajikan jawab apa mau ukur ciciduh doang. Ari geus mah Pak ciciduh koyoyo. Nu katempuhan saha? Awewe. Gara-gara Bapak ciciduh di jero pan keureunuh awewenya. Betul. Eta gara-gara Bapak ciciduh pan racun eta ket bareng batur 8 bulan. Barang eta pamajikan rek ngalahirkeun bebergeng nyawa taruhan ge Pak, nyawa taruhan ge. Betul? Mata lamun bapak teu karunya ka pamajikan kacida piraku teu karunya ka pamajikan kacida. Betul? Sok bapak mata ieu lalaki lamun aya di dieu lalaki nu sok nyarekan wae pamajikan teu kauk salah saeutik cacarek popoloto teu teungeul ke pamajikan sing inget bapak keur nindihan numpakan pamajikan. Betul Cak? Hah? Hah?
ketika istri bapak melahirkan nyawa taruhannya, lamun teu pamajikan nu salamet anak nu salamet. Betul? Siapa yang menyusui anak bapak? Siapa? Pamajikan. Betul? Kita harus tahu Pak, jerih payah istri itu bagaimana. 2 tahun mereka menyusui anak kita. Betul? Tuh leuheung budak mah, leuheung budak mah ukur 2 tahun ge disapih pan. Bapak mah nepi ka aya ge can disapih pan. Heeh, bo eta saya tak kasurupan mah henteu atuh mah kos seuri mun dilawanggakan gitu. Pecuan tak budak kasurupan henteu usap banget, tak usap heula coba. Kalah diusap dulu. Budak maknya, kok mah eta anak lalaki. Oh, beda jeung anak awewe kenyotanana. Hese anak lalaki mah genyel we teu kaos budak awewe. Nah, apal pan kuring ya anak lalaki nu bungsu. Gitu. Hi eta pamajikan nepi ka cangkeuleun, Bu. Ngagenyel wae nepi ka cing pamajikan. Geus atuh Dek, geus cangkeul, heuh we nyusu. Horeng teh kitu cenah anak lalaki mah. Tapi Bu, sarosa-rosana eta anak lalaki nyusu. Nya punya. Sarosa-rosana sa naon ngaranna teh? Apal di dia rosa apal? Hah? Apal? Oh, rosa jasanya. Oh, anak lalaki mah eta ngenyotna rosa jasa. Oh, sakuat-kuatna eta anak ngenyot moal sakuat bapakna. Atuh moal sakuat bapak mata kade Mang Atim eta nyusu ulah ka bina-bina teuing. Ieu Mang Atim nyusu pot mereka coplok pentilna. Acuk Ibu Atim ka mana pentil? Aing leungit hiji. Diteteangan. Handapun meja Allah. Di kolong kursi Allah. Diteteangan ka mana-mana Allah. Horeng barang di deuleuh dina huntu Mang Atim nyalap we di dieu. Bu, jadi beh nama pamajikan capek salaki oge capek laras gitu mantak jimat rumah tangga mah hiji silih hargaan. Naon cenah Bu? Silih hargaan. Salaki ngahargaan pamajikan oge ngahargaan salaki. Laras gitu. Nu kaduana sing daek gede hampur, sing gede hampura. Tuh taroskeun kajalmi nu geus lami rumah tangga mana? Eueuh deui iwal ti aki-aki jeung nini-nini. Naon jimatna? Iwal ti gede hampura. Artina ketika salaki nyieun kasalahan pamajikan gede hampura, pamajikan boga kasalahan salaki gede hampura. Lantaran naon? Saur Allah dina Quran surah An-Nisa nyaurkeun kieu Bu. Quran surat An-Nisa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wallahu a'lam bimuradih. Dawuh Allah dina Al-Qur'an, lamun urang mendakan perkara anu dipikangewa nu aya dina pasangan hirup, tong buru-buru menghakimi, memponis atawa ulah mikangewa. Cek deui. Urang
mendakan perkara anu teu dipikaresep nu aya di salaki jeung pamajikan ulah waka buru-buru nafsu, ulah waka buru-buru hewa. Lantaran naon? Bisa jadi nu dipika hewa ku urang teh Allah ngajadikeun kahadean di jerona. Lantaran naon? Tina ladang kasabaran urang pangarsa Pak Atim. Salaki sabar mayunan pamajikan cerewet, pamajikan sabar mayunan salaki anu emosional, maka eta teh jadi ganjaran keur jalma-jalma anu sabar. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah ngajadikeun kahadean dina jero eta perkara nu dipika ngewa ku urang. Lantaran naon? Ternyata kabeh oge jadi ujian. Naon cenah? Jadi ujian. Bayangkeun Pak Atim, lamun urang wae salakina teu sabar komo batur. Bo, urang wae ece wae pamajikan teu sabar komo batur. Sedangkan kieu teu mungkin Allah ngamprokeun urang jeung jodoh urang kecuali setelanana. Teu mungkin nya Hanif jeung Yeni dihijikeun ku Allah dina bingkai jodoh, dina bingkai pernikahan, kecuali Hanif sanggup ngurus Yeni, Yeni oge sanggup mayunan Hanif. Ngan hiji bekal nama sabar. Sakit naon cenah? Sabar. Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Yakin segala rupa oge sesuai dengan kodratna masing-masing, sesuai dengan ketentuan Allah. Maka Yeni jeung Hanif adalah jika baud jeung hari baud jeung naon? Baud jeung sakumur. Baud jeung mur. Laras. Bedog jeung sarangka. Teu mungkin ngaran bedog mah pasti nyetelna jeung sarangka. Nah, jeung sanajan aya sarangka dua, bedog dua diasupkeun moal pas jeung moal nyanggit, moal nyeni lantaran kabeh oge boga pasangan masing. Tah ieu nu jadi bahan urang pemikiran Yeni jeung Hanif. Insyaallah keduanya mampu saling melengkapi untuk menjadi pasangan sempurna. Eueuh suami sempurna, eueuh istri sempurna. Nu aya mah kabeh oge gede hampura. Sakit. Nu aya mah gede, nu aya mah gede hampura. Teu aya ceuk suami ideal, istri ideal, teu aya. Eta mah kahayang urang, nafsu urang. Laras kitu. Laras Bo. Makana lamun urang hayang jadi rumah tangga anu bahagia, hiji jadilah istri yang melengkapi kekurangan suami. Dua, jadilah suami yang melengkapi kekurangan istri. Tilu, silih hampura antara keduana. Insya Allah sanajan masalahna gede, yakin bakal selesai. Tapi lamun suami istri teu gede hampura, balik tak kalaka gede emosi, yakin masalah leutik bakal ngagedean. Nu tadi na masalah ukur di jero imah bisa nyabrang keluar imah, mimiti ka pos ronda, tuluy ka warung, kadituna sakampung nyahun urusan rumah tangga urang. Tak ieu tah nu dicawat teh. Naon cenah Bu? Matak ulah sok bujak beja aib rumah, ulah sok bebeja aib rumah, ulah sok bebeja aib rumah tangga. Yeni, belajarlah untuk kepada seorang pembuat kopi. Ari tukang nyiun kopi teh naon ceng?
bartender. Bartender mah di bar atuh. Lain bartender. Barista. Oh, saya mah tukang kabar tuh dah. Belajarlah kepada seorang barista. Nah, saha barista? Barista teh peracik kopi. Bagaimana? Belajarlah engkau kepada seorang barista. Apa yang perlu dipelajari? Dia menyajikan kopi dengan begitu indah dan penuh dengan seni. Ulah teuing apaleun batur maka aya dapur acak-acakan, kopi bahe, gula bahe, batur mah teu kudu apal, nu penting rasana nikmat ta eta. Matak urusan rumah tangga engke Yeni jeung Hanif kade ulah eutik-eutik bebeja ka kolot, eutik-eutik bebeja ka minantu ka mitoha. Kolot mah geus ulah apaleun masalah di rumah tangga urang. Mun apaleun ge bere kabungah ulah bere kasus, ulah dibere kasusah. Kolot ulah teuing apaleun anak boga masalah. Kolot ulah teuing apaleun urang keur pasea. Yeni bisik engke pasea jeung si AA parebut naon? Parebut naon? Hah? Parebut naon? Bisik engke Yeni jeung AA Hanif salah paham, beupeujeuh. Kolot mah ulah teuing apaleun Yeni teh keur pasea. Betul? Selesaikeun kuduaan. Da tadi lagi kahayang duaan. Cukup kolot ngantirkeun nepi ka dieu, da hayang kieu ge kolot teh engkek-engkekan. Betul Pak Atim? Hayang nepi ka kieu teh kolot mah teuing ladang naon ieu teh. Boga pakaya saeutik ge dijual dijadikeun demi nyumponan kahoyong Yeni jeung Hanif. Bales kuduaan supaya hidup jadi anak nu bakti. Untuk Yeni jadilah istri yang solehah. Dengan menjadi istri yang solehah engkau telah berbakti kepada orang tuamu. Dan untuk Hanif jadilah suami yang soleh dan bertanggung jawab. Dengan bertanggung jawab dan menjadi suami yang soleh engkau termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Naon di mana korelasinya? Ketika Hanif jadi suami yang soleh dan bertanggung jawab, minimal nama orang tuamu menjadi harum. Itu berarti orang tua Hanif berhasil mendidik Hanif. Tapi lamun Hanif saeutik-eutik nyabok, saeutik-eutik nyentruk, saeutik-eutik molotot kayeni, itu berarti orang tua Hanif gagal mendidik Hanif. Sabalikna Yeni asalaki rek dahar eueuh kejokna. Sakalina dahar endog deui nepi ka si Hanif dina kelek sisul, dina bujur bisul, dina tuur bisul. Naon sabuna unggal poe di parapan endog. Abong Brebes mah gudang endog asin. Heeh. Matak aing balik di imah Mang Atim piraku we teu bawa endog asin mah. Mang Atim kurang mitina iya. Lain kuna naon ce pamajikan masuk apaleun. Pasti nanya mulih di mana ayah, di Brebes geuning teu mawa endog asin tah. Matak emah ka Mang Atim pangmikirankeun kumaha carana supaya aing balik ka imah ulah pas ya. Gara-gara teu mawa endog. Tah kitu we Mang Atim lah. Pan kamari ge mulang ti Lampung mah dibawakeun kopi, percayaeun pamajikan teh. Tah ieu oleh-oleh na kopi Lampung jeung empe-empe percayaeun. Matak ieu pamajikan apaleun ka Brebes lamun teu mawa endog asin aing bisi disangka bohong. Gitu. Eta mah terserah Mang Atim, eta mah rek nganjuk tarek. Itu. Matak Yeni Yen. Nah, kade ieu mah salaki rek dahar teh kudu apalnya pagawean salaki naon di mana ieu mah nyaho salaki teh supir atawa nyaho salaki teh tukang dagang
iya masalah ki unggal dahar ka hiji endog kadua kangkung wayahna kangkung deui wayahna endog deui wayahna dengan sangu isuk sore wayahna dengan sangu isuk sore isuk-isuk kangkung pabeberang endog pas sore kangkung tos isa aya keneh kangkung haneutkeun deui can hidung mah atuh si Hanif eta rek gawe gara-gara loba teh murah endog jeung kangkung rek gawe ge kieu we matana teh atuh heuh pan aya kangkung mah tunduh gitu mata kudu terampil ieu nih engke sing apal karesep salaki naon cenah Bu sing apal karesep salaki Hanif oge kudu pinter ngabohong naon cenah Nip jadi ngabohong teh pan goreng tapi aya ngabohong nu dimenangkeun mana hiji menyenangkan hati orang lain nu kadua menyelamatkan nyawa orang lain contohna Yeni masak endog jeung naon oseng kangkung cek Yeni kumaha rasana enak mantap cek Hanif teh gitu kumaha pasakan neng raot cek Hanif mantep tiba heula teh hayang pasakan kawas kieu oh berarti cenah Yeni pintar masak henteu nu pintar ngabohong jadi sekali-kali mah orang teh salaki teh kudu ngabohong ka pamajikan ngabohong kunaon menyenangkan istri gitu kartos deh model pamajikan di make up pamajikan dandan hek nanya ka salaki bapak kumaha abdi gelis teu heueuh gitu meh tereh Pak lain kalakah kumahanya eta picilakaun eta geus lamun pamaji soalna pamajikan mah nanya teh tara hiji sok kumaha atim karasa ieu pamajikan mah nanya teh cukup sakali mimiti nanya Pak kumaha pantes teu mantep geus cukup kudu pas urang teh ngajawabna lain ngagantung henteu pantes tak eta mah pasti pamajikan nanyakeun deui eta kuduna kieu Pak kumaha pantes teu wis mantep geus moal aya kawas mamah batur mah teu eueuh lantaran naon atuh irung batur mah bangir rumahna mah pesek Pak Bu ibu hayang ibu di modalan hayang ibu diperhatikan ku salaki asli Pak Atim kita sering mendengar kenapa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah betul? Itu karena rumput tetangga dimodalin dan diurus mata pamajikan urang ge lamun dimodalan jeung diurus insyaallah sarua beungeut bakal hejo oh maksudna kinclong gitu maksudna Bo yang dimodalan jawab dengan satu kata dong naon cenah Bu kompak arek kompak moal jawab dengan satu kata jawab naon Bu oke kita hitung sampai 3 1 2 1 2 si wawan nyeri huntuk siap jawab Bu ngajawab naon tadi teh Pak Hanif Pak Atif ingin istrimu cantik modalin sing tarik meh kadenge ku salaki ingin istrimu baik ajarin ingin istrimu solehah ajarin anjir saya tak bari munjar Bu
hoyong diperhatikan ku salaki. Lamun ibu hoyong diperhatikan ku salaki sing jadi pamajikan anu mantak pikasonoeun. Nu kumaha pamajikan nu pikasonoeun teh? Ya saur Rasul awewe nu pikasonoeun mah nyata awewe anu soleha lantaran ternyata awewe solehah teh matak jadi kebahagiaan keur salaki. Arbaun min sa'adatil mar'i, 4 faktor yang dapat membahagiakan seseorang. 1, antakuna zaujatuhu solihatan, seorang istri yang solehah itu bisa membahagiakan seorang lelaki. Seorang istri yang solehah itu bisa menjadi sumber kebahagiaan untuk suami, untuk lelaki. Jadilah istri yang solehah dan jadilah laki-laki yang soleh, maka keduanya akan berada dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu kumaha awewe nu solehah teh? Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at jaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Asal ibu milampah 4 perkara maka surga jaminan ibu cek Allah. Mana? Idza sholatil mar'ati khamsaha, di mana-mana ibu salat 5 waktu ulah kaliwat. Kade salat 5 waktu ulah kaliwat. Yo awewe nok asal salat 5 waktu ulah kaliwat, sanajan ibu teu pernah tahajud, sanajan ibu teu pernah duha, tapi salat 5 waktu teu kaliwat eta cukup bakal jadi jalan ke surga. Amin. Tahajud, alah boro-boro tahajud teu salaki teu pamajikanana ditempo teh jam 3 pamajikanana salakina anakna mitoha sarua nyerek ngan geus eueuh tuan apem matak bisi kali-kali bapak sare jeung pamajikan nu tukang ngorok cician geura ku cai setengah gelas mah geura Pak bisi bapak sare jeung pamajikan tukang ngorok pan gandeng heuh cician ku cai setengah gelas yakin bakal lebih rame alamatan kalpun. Sok ajaran Pak Hatim geura. Asal ibu sholat 5 waktu ulah kalimat. Wa shomat syahroha, puasa bulan Ramadan. Naon cenah Bu? Puasa bulan Ramadan. Parwasa kamari? Oh, parwasa. Eta kumaha urang kamari keur puasa kaayaanana? Hah? Lemas. Awak leuleus. Sungut bau tai. Heeh. Apan kumaha teu bau tai kumaha pan urang pan teu nyatu. Teu dahar. Terus gitu. Terus gitu. Pan kamari mah urang bulan puasa lahak leheknya tenagaan. Lapar dahaga halabhab karasa margi puasa hawa panas kacida ningali cucu kemapa kawas kormati Mekah ningali panggero piring kawas kue odadi eta we leusan lada juga marjan atuh eker tangange salaki ngaharewos nah ada eta biuk sumut teh tapi biuk sote cek urang cek Allah mas kasturi eta teh naon cenah cek Allah mah bau sumut teh eta teh kasturi leuwih alus dipatan kasturi cek urang kastai oge ulah nyabut bau huntu
puasa masuk itu sabab ti isuk ternyatu enggeus ulah sok haliwu enggeus ulah sok haliwu najan sungut bau tai cek Allah makos kasturi ulah waka rendah diri anggur mending sikat gigi hoi mendingan gera sikat gigi daripada orang rendah diri mending sikat gigi eta mah harga anu dilakonan ku jalma puasa wasomat syahroha asal puasa bulan Ramadan sanajan ibu teu pernah puasa Nabi Daud sanajan ibu teu pernah Senin Kemis tapi puasa Ramadan ibu ngestukeun ibu tangginas ibu dinas puasa teh insyaallah jadi jalan ka surga. Tilu ciri awewe soleha wa hafidot farjaha ngajaga farjina ngajaga kehormatan diri na jeung ngakahormatan salakina. Bo lamun ibu can bisa nutup aurat damugan lamun awewe can bisa nutup aurat minimal ibu teh nyontoan anak sakideuk lamun ibu can bisa nutup aurat minimal ibu teh nyontoan anak sebab bisi ibu teu kaasup jalma anu ngadidik anak nutup aurat sehingga anak nepi ka gede teu tuman nutup aurat ibu ge kabagian dosa gara-gara ku ibu teu dididik teu dicontohan nepi ka gede anak nut naon muka aurat beledah beledeh susu nengket bujal nongtot auratna katembong kamana mendi maka kolot nu ngantep kabagian dosa bakal diseret isukan milu ka neraka gara-gara naon teu ngadidik kanu jadi anak bahkan salakina bapakna anak lalakina dulur lalakina opat jalma ieu bakal kaseret ku anak awewe anu teu nutup aurat. Mata kalamun bapak can bisa ngamalkeun agama secara utuh minimal pak piwarang anak awewe bapak pamajikan bapak nutup aurat sebab eta teh fardu ain eta mah pak nutup aurat mah teu bisa diwakilkeun kadek bo karunya ka salaki karunya kasar lagi kendor gening karunya kasar lagi tutup aurat ibu iya mah geura ka warung lain make tiung kalah kokolo diharudungkeun bu kadek sing karunya kanu jadi salaki wa hafidot farjaha jaga kehormatan diri jeung salaki maka ibu geus boga tiket ka surga tilu terakhir wa ataat jaujaha taat kanu jadi salaki eta ciri awewe soleha. Bayangkeun ibu unggal poe salat ibu unggal poe ngaji ibu unggal poe sedekah tapi akhlak ibu goreng kanu jadi salaki salat ibu moal ditarima naon sababna salah satun la tartafi salatuhum fawqa ru'usihim shibron tiga golongan yang salatnya tidak akan diangkat oleh malaikat tidak diterima oleh Allah jangankan diterima diangkat pun tidak walaupun satu jengkal dari atas kepalanya salat awewe anu dipika bendu teu dipikarido ku salaki eta salat awewe teu ditarima mana
wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, seorang istri yang tidur padahal suaminya marah kepadanya. Ibu teh sare padahal salaki ibu keur marah ka ibu, mata ibu salatna teu diangkat ku malaikat. Kenapa? Salatmu dianggap sampah oleh malaikat lantaran ibu telah berkhianat dan ibu goreng akhlak kanu jadi salaki, sehingga salaki terido kasaha ka ibu. Mata ulah wani-wani sare lamun boga dosa kanu jadi salaki penta heula hampurakna, bisi ibu maot keur sare kadek. Lamun pamajikan pasea jeung salaki ulah miheulaan sare tapi penta heula hampurak. Urusan salaki salat, urusan salaki teu salat eta mah urusan salaki jeung Allah. Tapi taat ibu kanu jadi salaki bakal jadi jalan ke surga. Dengan kata lain, surga ibu di bawah telapak kaki suami. Nah, cenah Bu. Surga istri, nah Bu. Surga istri itu di bawah telapak kaki suami. Mata bisi salaki ibu nyepak isu ka ibu, ulah ambak, ulah marah, itu adalah tendangan dari surga. Surga ge pengkor aing. Maksudna sepanjang salaki teu nitah maksiat wajib ibu taat kalau jadi salaki selama teu aya udzur syara. Nah cenah Bu, selama teu aya udzur syara. Contohna salaki hayang ungked-ungkedan sementara ibu teh gering, teh eta mah udzur syara, tong dipaksa Pak, daripada pamajikan bapak ke pae. Atuh aku batur keur muriang demam, der teh ditindihan pae batur. Keur mah nyeri hulu angen batur. Keur mah nyeri hulu angen ieu kacugak cucuk deui. Laras gitu. Tah eta kitu diantara. Mata kudu nurut ibu teh kasaha? Kasalaki selama teu aya udzur syara. Nu kaduana selama salaki teu nitah maksiat. Maka cuk Allah udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, silahkan engkau masuk ke surga hei istri salehah, mau jalan manapun boleh. Kenapa? Karena ke-8 pintu surga semuanya terbuka lebar, dipersilahkan untuk masuk lewat pintu mana saja lantaran ngaran ibu ayah di luhureun panto ka-8. Bungah teh sing nurut ka salaki. Urusan salaki kasep, urusan salaki goreng nasib eta mah. Nu penting salaki teh teu nitah salah, teu nitah maksiat. Bu, ibu hayang ka surga? Hayang. Maka jadilah wanita saleha. Lalaki kisarua moal ditarima salatna. Nu mana? Hiji teu nyumponan nafkah dohir. 2 teu nyumponan nafkah batin. Nafkah dohir eusina hiji mere imah, 2 mere baju, 3 mere dahareun. Teh eta nafkah naon? Nafkah dohir. Nafkah batin eusina mere ilmu, terutama ilmu anu sifatna fardu ain seperti salat, wudu, puasa, haji. Tak eta teh ilmu nu kudu dibikeun ku salaki ka pamajikan. Ieu masa umur hirup sahabat rumah tangga teu pernah bapak nanyakeun wudu acan ka pamajikan. Teu pernah ku bapak dinilai eta pamajikan salatna teuing benar teuing henteu doraka eta bapak saumur hirup.
non atas salaki ukur nengan beas tapi oge salaki kudu mere ilmu, terutama ilmu nu sifatna fardu ain kade. Mudah-mudahan orang selamat dunia akhirat, amin ya robbal. Terakhir, sebagai istri yang solehah, neng Yeni, nasihati suamimu agar dia berbakti kepada orang tuanya. Itu kenapa? Sebab seorang istri harus berbakti kepada suami itu karena jalan surganya di situ. Istri berbakti kepada suami menjadi jalan surga bagi istri. Sedangkan bagi suami dia harus berbakti kepada orang tuanya dan termasuk kepada mertuanya. Maka urang kabehan, mari kita saling menasihati. Jangan sampai kita semua ingin berbakti kepada seorang ibu, seorang ayah. Sayang, orang tua kita telah pergi mendahului kita. Hanyalah sebuah rindu, sebuah keinginan yang menghujam hati, menyiksa hati. Kita ingin dipeluk ibu, kita ingin sodakoh kepada ibu, kita ingin memberi hadiah kepada ibu. Sayang, ibu kita telah berada di alam barzah, mereka telah pergi mendahului kita. Maka mari kita sama-sama berusaha untuk menjadi anak yang berbakti. Jangan sampai kita menjadi orang yang ngelangsa dan menyesal seumur hidup gara-gara kita menelantarkan dan mengabaikan orang tua selagi hidup. Berbaktilah kepada orang tua selagi ada, karena itu adalah pelita duniamu dan itu adalah benang ijabah antara dirimu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ibumu hanya ingin melihat cucunya, terkadang ibumu hanya ingin melihat anak yang dulu ditimang dan dulu disusui. Jangan engkau siksa ibumu dengan sebuah kerinduan. Tengoklah, jika kau mampu, tengoklah seminggu sekali. Jika kau tidak mampu, tengoklah 2 minggu sekali. Jika masih tidak mampu, tengoklah sebulan sekali. Paling tidak 1 tahun sekali engkau tengok orang tua. Mereka hanya ingin bertemu dengan anaknya. Mereka tidak mengharapkan pemberianmu. Yang mereka hanya ingin lihat adalah kebahagiaan dirimu. Maka bawalah istrimu dan anakmu untuk menemui ibumu agar engkau berkah hidup selamanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna a'malana wa taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.